warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, hiji warta nu parantos dugi ka meja redaksi Banjar TV sejak kasanggakeun dina bidangan warta basa Sunda Global Info. Edisi Senin, Kaping 4 Februari 2018. Simkuring Mundiana Fitriah, nubaris kadugikeun warta salengkepna. Kampanye Capres jeung Cawapres 2018 ngabentuk masyarakat berdemokrasi. Demokrasi identik dengan perbedaan pamadegan. Kukituna lain hal nu aneh, loba masyarakat nu silih debat kana pamilihana sewang-sewangan. Kangge ngaguar kumaha tanggapan masyarakat ngeunaan Pilpres 2018, di dieu abdi tos kasambung sareng reporter Alia jeung Yuliawati. Halo Alia. Kumaha tanggapan kaum milenial ngeunaan Capres jeung Cawapres 2018? Halo Diana. Ayeuna abdi tos di jalan Kiai Haji Mustafa Banjar, nu mana di dieu teh aya sabaraha sakola nyaeta aya SMA hiji Banjar, SMA 3 Banjar, SMK hiji Banjar, sareng SMP 5 Banjar. Kalersan ayeuna nuju waktu Marulih. Di dieu aya salesa hiji siswa di lingkungan sakola ieu. Jeung santen teh, santen teh. Kumaha tanggapan Ade sareng harapan Ade perkawis Cawapres sareng Capres tahun 2018 ieu? Oh, harapan abdi mah salaku pelajar mugi presiden kan kapilih teh mugi biasa dan mugi biasa masih fasilitas sareng akses kanggo sakola-sakola anu terpencil. Sareng deui pamarentah teh biasa ngadayakeun beasiswa anu kampung seueur kanggo murid-murid anu kirang mampu. Sareng deui pamarentah teh biasa negeskeun dina tahun 2012 ieu teh misalkan teh masih ada tugas sareng PR kan kita di bumi teh murid sehat teh dan soal itu sepuluh deh. Tapi gue deh. Hatur nuhun deh. Nuhun teh sami-sami. Eta tadi tanggapan sareng harapan di salah sahiji pelajar. Keras wae ayeuna ka salah sahiji guru salaku pegawai negeri sipil. Ayeuna diteraskeun wae harapan-harapan ti kalangan guru salaku pegawai negeri sipil. Kalarusan di dieu abdi tos sareng salah sahiji guru. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Punten Ibu bade tumaros. Kumaha harapan Ibu sareng tanggapan Ibu perkawis Capres sareng Cawapres anu bade ngajabat di tahun 2018 ieu? Harapan abdi salaku pegawai negeri nya eta tiasa ningkatkeun deui jumlah kuota kanggo PNS ku adalah contohna bertahun-tahun kita diangkat jadi PNS. Keras anu sanesna Ibu. Mudah-mudahan Presiden kapayuna tiasa leuwih ningkatkeun deui alokasi dana kanggo pendidikan. Sabab pendidikan hal nu utama nu kudu diprioritaskeun supados tiasa ngahasilkeun generasi anu berkualitas jeung tiasa ngawangun bangsa Indonesia anu leuwih maju. Atur nuhun Ibu kana harapan sareng tanggapanna. Nuhun teh. Pamirsa, eta tadi harapan-harapan masyarakat nu aya di lingkungan pendidikan. Deui kadiana di studio. Nuhun Alia nu parantos ngadugikeun laporan warga. Ayeuna abdi tos kasambung sareng reporter nu kadua, nyaeta reporter Yuliawati anu tos aya di Jalan Letjen Suwarto. Halo Yuli. Halo Diana. Pamirsa, ayeuna abdi tos di Jalan Letjen Suwarto Banjar. Di dieu abdi atos salong salah saurang padagang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Punten ngawagawakan kadang. Abdi ti Warta Global Info bade ngawawancara Ibu perkawis pemilihan presiden 2018. Kumaha harapan Ibu kanggo presiden nu kena bakal kapilih? Harapan abdi nya perkawis anu kapilih janten presiden sareng wakil presiden ayeuna janten tiasa anu ngaetakeun perekonomian rata sareng pangawis bahan-bahan pokok teh sing teu arawis kitu. Hatur nuhun Ibu kanggo harapanna. Pamirsa di dieu kelarasan nuju aya masyarakat menuju balanja. Hayu wae urang taros harapanna kanggo presiden nu kena bakal kapilih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Di dieu abdi bade nyuwunkeun harapan Ibu kanggo presiden nu bakalan kapilih. Mangga harapan abdi salaku masyarakat biasa ngarah presiden anu kena kapilih mampu mawa negara ieu anu sejahtera. Jeung deui perekonomian anu nyata. Ulah ngasaukur janji tapi oge butuh bukti. Pamirsa, eta tadi harapan-harapan ti masyarakat Banjar. Wih deui kadiana di studio. Hatur nuhun Yuli nu parantos ngadugikeun laporanna.
Pamirsa, eta tadi harapan ti para masyarakat Banjar dina yang harapan Pilpres 2018. Lian ti eta, aya oge liputan tanggapan ti pengusaha. Ayeuna abi tos kasambung ka reporter Alia. Halo Alia. Biasa ayeuna abdi tos aya di gedung kejaksaan. Ayeuna abdi tos sareng salah saurang pengusaha. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Punten Ibu ngabektul wakasna bade ngawawancara perkawis pemilihan presiden 2018 ieu kumaha harapan Ibu selaku pengusaha? Saha wae presiden anu engke bakal kapilih kudu tiasa ngajamin perekonomian nu stabil jeung ngadamel kebijakan nu ngadukung penuh perusahaan dalam negeri leuwih maju daripada perusahaan luar negeri. Mohon Ibu, hatur nuhun Ibu, mugia harapan-harapanna tiasa kawujudkeun. Pamirsa, sakitu wae informasi pengusaha di Kota Banjar, Wideui Kadiana di studio. Pamirsa, eta sadaya sakilas tanggapan ti masyarakat Banjar ngeunaan Capres jeung Cawapres 2018 ieu. Mugia saha wae nu janten Capres jeung Cawapres tiasa ngajalankeun amanahna sareng tiasa oge nampung aspirasi masyarakat Indonesia kanggo nyiptakeun nagara anu lebih sejahtera. Global Info dinten ieu urang cikapkeun dugi ka dieu. Aya saur ti sepuh urang dinu kiwari ngancik nu bihari. Sija ayeuna sampeureun jaga mugia janten lenyepkeun kanggo urang sadaya. Ngawakilan nu ngokolakeun Global Info Sim Kuring pun Diana Fitria sija amit bungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harapan Pilpres